Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya cakra di mana welinggihna, wilujeng patepandang di sareng pidangan dongeng Sunda Duraduri anu ngabanten judul Sinangling Asih Sumanding. Biasana buru-buru Kang Yair digara kusin kuring ngalangkungan 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Curang 80. Yuk udah ngabeberang Warna Cakra Aduh. Satu saumai Warna Cakranya. Mudah-mudahan atau itu kalau kareng-karengan pingpong anu sabadinten teu oleh barang hakan wae. Nikmat kamaritos gule gitu tanya. Sok lah nu penting mah nanti nambahan silaturahim gitu bacakannya. Sadayana mah bacakeun kalau sadaya ti pinten nuju Botram sambil bade ka Bandungan dongeng Sunda simkuring saprakaca katurkeun wilujeng siang. Sadayana sareng wilujeng kadaokeun geber braya. Sirawi ngalungkeun pedang dina cakelan leungeun katuhuna kelabah mantini. Sedengkeun leungeun kencana anu nyakelan bedog Kuntara harita ngalungkeun bedog kalabah Kuntara. Bedog nu jeung pedang nu dialungkeun ku Sirawing teh harita lebah gagangna anu datang. Kuntara jeung mantini ge henteu mata kudu hese newah gagang pakarangna masing-masing. Satkap mantini jeung Kuntara newah gagang pakarangna masing-masing. Sirawi ngabagikeun paneteupna ka Kuntara jeung mantini terus carita deui. Nah, ayeuna mah apanan geus beres ieu urusan teh Kuntara mantini. Jadi kuring gerek terus ninggalkeun ieu tempat latihan we apanan. Memang geus waktuna kudu leureuh. Sabab sagedeung di oge apanan wanci sore ieu teh. Kuring jeung Kang Kuntara ayeuna rek pamitan mulang Rawing. Tapi ieu kajadian lain ngandung harti masalah geus beres Rawing. Sabab bisa wae isuk pageto kuring bakal aya datang di ka dieu. Nyaeta dibarengan ku jeung Untari pikeun ngayakinkeun ngeunaan kaayaan anu sabenerna. Saha anu bener, saha anu salah. Kitu tah Rawing. Nyampek wae apaan ai ke akang mah mantini. Bisi masih kene penasaran hayang nepungkeun akang jeung Untari mah. Teu naon sok. Anu jelas apanan ari jawaban ti akang mah moal bisa robah nepikeun ka iraha oge. Da bogo akang teu rumah sa atuh mantini. Nya kali engke we dina waktuna urang buktikeun. Sangeusna kuring jeung Untari aya datang ka dieu. Ayeuna kuring jeung Kang Kuntara pamitan mulang. Curebang, cilung. Mantini jeung Kuntara harita pada ting curelak ninggalkeun eta patempatan. Di lebah tempat anu jarakna rada jauh di tempat latihan harita Kuntara jeung Mantini henteu wakan nuliskeun lempangna sabab harita Kuntara nyarita ka Mantini. Ceuk akang mah urang geus teu kudu datang nepungan heula Untari Mantini. Akang jadi boga pamikiran meuni keneh urang bebeja ka Mbah Garunggang we guru urang. Mantini kerung can ngartieun karena maksud caritan anu jadi lanceukna. Nah bekal karek nepungan ka Mbah Guru. Kumaha kitu maksud Kang Tara teh? Terus terang akang masih kene penasaran tini. Akang ngarasa wiwirang jeung jadi hate ereh jajaten ku Sirawing. Mun akang datang nepungan ka Untari bari nyaritakeun kajadian anu sabenerna akang ereh jajaten ku Sirawing. Rek dikamanakeun harga dari akang. Sok we pikir ku tini. Pasina oge Untari moal bisa narima cinta akang beureunan. Oh, jadi kitu maksud Kang Tara teh. Abdi ngarti kana eta caritaan Kang Tara. Tapi maksud Kang Tara engke nepungan ka Mbah Garunggang guru urang teh nah boga karepa maksudan kumaha kitu Kang Tara teh?
akang rek ngadue ke Mbah Garunggang. Malah akang kudu ngarekat carita kalau jadi guru. Kupang rekat carita akang Mbah Garunggang akhirnya bakal kahudang amarahna. Pikeun ngayakeun balitungan jeung Sirawing cini. Akang penasaran hayang ningali Sirawing rubuh ngababangkang. Ereh jajaten ku guru urang cini. Mantini ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Neuteup ka Kuntara anu jadi lanceukna terus nyarita. Jadi maksud Kang Tara mah rek ngasut Mbah Garunggang guru urang. Sangka ngalakukeun tindakan ka Sirawing. Ya bener kitu tini. Sabab mun geus ningali Sirawing rubuh ereh jajaten ku Mbah Garunggang guru urang. Saterusna Sirawing bisa jadi jalma anu cacat kakara akan wanepungan ka Untari. Bari ngabejaan akan geus bisa mangmalaskeun ka nyari ka Sirawing. Anu matak tini kudu ngabantuan ka akang. Urang hasut Mbah Garunggang. Sina panas hatena ka hudang amarahna. Anu akhirna minta dijajabkeun pikeun ijen jajaten jeung Sirawing. Oma tini sing bela kalu jadi lanceuk tini. Mantini dina hate leutikna mah ngarasa kurang panuju ku jalan pamikiran anu jadi lanceukna. Tapi mantini ge bet asa henteu tega mun henteu ngabantu sartanya tujuan kana karep jeung pamaksudan anu jadi lanceukna. Akhirna mah mantini harita negrakeun sikapna kalau jadi lanceukna. Nya ari Kang Tara keukeuh dina sikap pamarega seperti gitu mah. Tini ge bet asa piraku henteu ngarojog kana eta karep pamaksudan anu jadi lanceuk. Tapi ku ijiran Kang Tara nah bakal mampu kitu Mbah Garunggang guru urang pikeun ngungkulan ajen pangarti ilmu silat Sirawing Kang Tara. Buat aneh. Jadi make jeung nyata seperti kitu. Mbah Garunggang guru urang teh jago kolot anu geus tepi kana puncak elmuna tini. Kamampuan ilmu silat urang mah kakarek tepi ka tahap saparapat bagian. Akang boga kayakinan tini ilmu silat Mbah Garunggang guru urang jelas leuwih punyul pisan dibandingkeun jeung ilmu Sirawing. Masih kena can percaya tini kana kemampuan kapan ajen pangarti ilmu silat guru urang. Sanes teu percaya Kang Tara. Ngan tetep ari ka salampangan mah tetep aya Kang. Nu dibayangkeun ku abdi mah salempang inggis Mbah Garunggang teh eleh jajaten ku Sirawing. Eta anu teu diharepkeun ku abdi mah Kang Tara. Ini mun tini boga pamikiran seperti itu wajar tin. Sabab tini memang can nyaho kakuatan ilmu pamungkasna Mbah Garunggang. Di mana Mbah Garunggang ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkasna maka bisa dipastikeun moal aya jago atawa jawara anu bakal mampu ngimbangan kahebatan kakuatan eta ilmu pamungkas ini. Nah kumaha kitu eta ilmu pamungkas Mbah Guru teh Kang Tara? Akang geus leuwih heula jeung geus leuwih lila jadi murida Mbah Garunggang tini. Teu matak aneh mun tini can apal kana ilmu pamungkas Mbah Guru anu saila ieu memang dirahasiakeun tini. Akang ge bisa nyahoso teh bubuhan we Mbah Garunggang. Dina mangsa ngobrol jeung akang kacaretot ngomong tini. Nah kumaha kitu kahebatanna eta ilmu pamungkas Mbah Guru teh Kang Tara? Ilmu pamungkas Mbah Garunggang disebut Aji Lebur Saketi. Aji Lebur Saketi. Mun Mbah Guru geus ngagunakeun eta ilmu entong boroning badan jalma gunung batu paribasana bakal paburisat hancur tini. Jadi mun keuna ka jalma geus bisa dibayangkeun ku urang. Mangsa kabeunangan ku eta kakuatan Aji Lebur Saketi tini. Paburisat tah badan lawan teh. Sateasna daging jeung tulang jalma sahipuna gunung batu. Kali tinggal bandingkeun we eta mah ku tini.
Jadi mun Mbah Guru geus ngagunakeun eta ilmu pamungkas entong boroning kabeunangan ku panarajangna. Saukur kacabak oge geus moal bisa menyat deui tini. Oh, hebat atuh eta ilmu pamungkas Mbah Guru teh kan. Mun kitu mah abdi geus moal saya deui. Mbah Garunggang guru urang bisa dipastikan bakal mampu ngukuran ajen pangarti ilmu 100 rawing kan. Nu matak tini jeung akang kudu sing bisa nyaritana. Kudu sing bisa ngahasutna sangkan Mbah Guru ka hudang amarahna tini. Anu saterusna minta dijajabkeun ka urang pikeun tarung ijen jajaten ngayunan Sirawi. Terus terang keur akang mah mang malaskeun Kanjeng Untari teh kudu nepikeun ka aya buktina tini. Abdi ngarti Kang. Nya ari kitu mah abdi ngarojong sarta bakal nuturkeun we ka mana arahna Kang Tara dina ngareka carita. Sok sanajan abdi ge jadi panasaran oge buat jadi hayang nyaksian gitu kan. Hayang nyaksian lumangsuna tarung ijen jajaten Mbah Garunggang guru urang dina ngungkulan ajen pangartina Sirawing Kang Tara. Ayeuna mah urang nguruskeun lampah pikeun nepungan Mbah Guru tini. Geus kitu mah harita Kuntara jeung mantini neruskeun lampahna rek nepungan ka Mbah Garunggang anu jadi guruna. Tunda anu kacarita caturkeun harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulu. Sanggeusna nulungan Nyi Eutik tina gangguan rongga wesi. Saterusna ngajajabkeun Nyi Eutik balik ka imahna. Geus beres kitu neruskeun lampahna rek mulang ka dusun Panembong. Waktu ngambah ka salah sahiji lembur kaayaan wanci teh geus peuting. Si Jari Sakti boga karep rek nepungan pupuh eta lembur pikeun minta idin rek milu mondok di salah sahiji imah warga. Lantaran kapeutingan si Jari Sakti ngeureunkeun rengkahna ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita. Urang nanyakeun heula imana pupuh lembur we ayeuna mah teh. Urang minta idin rek milu mondok di salah sahiji imah warga pangisi ieu lembur teh. Wah, ngari nganting mah ngumaha Kang Jangri we. Ngarek sangre ding jerong imah ngayu oke. Ngarek sangre di ngalambeng bas ente neon-neon angkeng mah oke. Oke Kang Jangri. Ari ngoke teh naon Kang Jangri? Nganu penting mah bingsa meureum we oge sangre timbra gitu Kang Jangri. Nya ari masih keneh bisa ambil meeting di salah sahiji imah warga mah nya urang teh kudu make mondok di alam bebas teh. Tuh aya jalma anu keur lempang ka dieu teh. Urang nanyakeun di mana buku lembur teh ya. Aduh bener ulang tanyakeun we Kang eta jang lemah Kang Jangri. Gimana memuhungnya lemburan teh di mana gitu. Nganteng lah anu bakal tanyakeunana Kang Jangri. Ya kan bae ku akang we nanyakeun mah teh. Ditanyakeun ku akang mah bisi sieun. Ayo we lumpat nyanakeun jalma anu kakarapang ieu mah puguh matak sentar. Keun wae lah akang nu bakal nanyakeunana teh. Wah, Kang Jangri mah ka anteng teh mending itu. Make ngejeng eta jeung lemah anu ngeukeun lempang teh bakal sieuneun. Hah, kejeng ngomong itu ngalang upa Kang Jangri mah Kang anteng teh. Kawas ka jungrig we Kang Jangri mah Kang anteng teh. Akhirnya we atuh teh. Lain kitu teh. Ngan akang geus milih ngabandungan. Mun anteng anu nanyakeun bisi sieuneun cek akang oge. Alah, tuh geus deukeut teh ku akang urang tanya. Jalma anu kelempang kelebah tempatna si Jari Sakti teh beuki deukeut. Sanggeusna deukeut jadi sidik eta jalma teh lalaki tengah tubuh. Si Jari Sakti harita anu tumanya. Punten bade ngawagal sakedapa.
Nu ditanya ngeringkeun lengkahna neuteuk kasih jari sakti terus ngajawab. Kumaha bade aya naon kitu Aden teh? Bae naroskeun bubina pupuh ieu lembur Pak. Di palimananya? Oh, maksud Aden teh naroskeun bubina Nyimas Sarwendah gitu. Sanes Nyimas Sarwendah Pak, nu ditaroskeun ku abdi mah bumina pupuh ieu lembur. Ku abdi bade kepangan masa teh Pak. Aden, sumu Nyimas Sarwendah teh pupuh ieu lembur Den. Janten ieu lembur mah pupuh teh ku istri Den, putrana Ki Wastra. Suwardi anu dina waktosna jumenengna janten pupuh ieu lembur gitu Den. Jalaran Ki Wisastra ngaturkeun nya diteraskeun. Ego putrana anu jenengan Nyimas Sarwendah. Anu sakaligus pupuh paguron anu aya di lembur deh. Nyata paguron Taji Putih gitu tah. Wah. Mumuhul lembur nana ngambewe geuningan Kang Jangri. Wah. Hebrat ngoge ngangwewe jadi mumuhul lemburan Kang Jangri. Jadi aranan mumuhungnya lemuran teh sarang wendahannya ngumaha nulis henteu eta teh ngapa? Nu ditanya ku si Banteng Wulung katingali ngarempod semu anu murungkut bangun anu sieuneun. Terus nyarita deui ka si Jari Sakti. Oh, ieu teh saha Den? Ieu wargi abdi Pak. Bapak henteu kedah sieun Pak. Janten di palimana bumina eta Nyimas Sarwendah teh Pak? Muhun pupuh ieu lembur. Rada tebih ti dieu mah Den. Oh, rada tebihnya. Muhun Den. Namun da wengi ieu mah rupina moal tiasa diganggu Den. Nyimas Sarwendah teh. Oh. Nah, kumaha kitu Pak? Margi dina wengi ieu Nyimas Sarwendah teh nuju ngayakeun acara syukuran milangkala 3 taunna paguron Taji Putih gitu deh. Bapak ge bade ngabujang kana eta acara ieu teh. Margi rupi-rupi kasenian, mangrupi hiburan bakal dipintonkeun dina eta acara teh. Rupi Aden Duan teh saha teh kitu nya Den? Oh. Abdi anu katelah mah si Jari Sakti Pak. Ieu wagi abdi nalah si Banteng Wulung. Kedupi Bapak saha teh jenengan teh Pak? Wasta mah. Pun uep Bapak teh kawitna mah ti Langon Sari Banyaran teh. Oh, Kang Uep. Mohon Uep kitu tah. Nya bilih bade sakantenan ngarasakeun nongkol mah gawe angkat sareng Bapak teh. Engke sarengsena acara nabe Aden tiasa nepungan ka Nyimas Sarwendah. Kitu arisan Bapak mah Den. Wah. Ngapang web mah mending teu dijawab nganu ditanyakeun ku nganteng teh. Kumaha naroskeun naon kitu Aden Anteng teh. Tadi Anteng tanyakeun ka ngapang web teh. Ngita Sarwendahan teh ngumaha nulis henteu gitu. Neus boga siliki henteu. Bila kadar tanyakeun ngita Anteng ini teu dijawab Kang web mah. Atuh kantenan we geulis Den Anteng. Sanaos tos sanes wanoja margi kantos kagungan caroge. Mung 2 taun rumah tanggana oge. Carogena Nyimas Sarwendah teh ngantunkeun malihan teu acan kagungan putra Den. Namun dari kayaan mah teu kawan-kawan oja Den Anteng. Atuh salaku pupuh paguron Taji Putih jelas anjeunna sanes iti sabarangan gitu Den. Wah. Mudubung lubuh panggihan Kang Jangri kieu bayeung. Bengna kana ngatena oge aya kuliwak kitu teh. Ngeta Sarwendah teh kuliwak kitu kana nganteng-nganteng teh aya ngeter-ngeter gitu.
Siga nganu ngeus di Kang Rizkan mudu panggihan ngejeng nganteng gitu Kang Jangri. Alah. Mangkaning eta sarwenda teh randa cenah. Randa anu teu boga budak cenah kitu. Oke randa ngeulis cenah Kang Jangri. Tenang heula atuh teh. Bisi kadangkeun kudu ngadongengna itu teh. Bet kapan kitu ngadenge randa ngeulis mah. Ya atuh Pak webnya abdi sareng Anteng bade sakantenan nonton we kana acara anu lumangsung dina bagi ieu. Acara teh syukuran Milangkala anu ka-3 tahun paguron Taji Putihnya Pak webnya. Nah kitu deh. Sumuda setiap tahun acara Milangkala mah tara kalangkung henteu we diayakeun deh. Nyari aden waan bade ngerasakeun nonton mah kangga we urang sareng bapak atuh deh. Ngayu atuh Kang Jangri bungrung-bungrung nginitanana Kang Jangri. Nganteng naru sedang beda karasana kana hate kuliwat gitu. Aya nu muliwat Kang Jangri anu ter gitu tah. Karena jam jantung teh sigana mah bakal bagjaheun Kang Jangri. Beda karasana kumaha maksud Anteng teh. Nya, ben gawe karasana kana hate aya nu muliwat gitu tah. Bakal panggihan ngejeng sarbendahan gitu. Nya cek si bapak web oge randa nulis anu teu boga budak gitu. Saha nu nyaho? Eta teh jomblo nganteng gitu nya. Nya beda kana ngatenang ya Kang Jangri. Ngar Anteng mah geus kitu teh satiap pagi jeung wanoja atawa awewe geulis. Ya pijodoheun wae ku Anteng mah. Anteng sok aya wae ari teh. Terus ngieu ngapang webnya kumaha gitu den Anteng. Ngengke lalang zona mula pangpisahannya supaya ngapang web teh bisa tuduhkeun ka nu mana kitu sarwendah teh. Oh, mangga den Anteng. Sumuhun mangga atuh urang angkat euna we den. Geus kitu mah harita Pak Web jeung si Jari Sakti katut si Banteng Ulung terus saleumpang rek ka tempat lumangsungna acara Milangkala anu ka-3 taun nyaeta paguron Taji Putih anu dipupuhan ku Nyi Mas Sarwenda. Anu sakaligus oge salaku pupuh eta pilemburan. Tapi ke tempat anu dituju bener we digigireun imah Nyi Mas Sarwenda pupuh lembur teh aya lahan anu lega teu beda ti Tegalan. Bisa beuneureun eta petempatan rapang ku obor kaayaan jadi caraan. Di tengah lapangan ngajegir panggung gede sakuring lapangan geus pinuh ku anu lalajo. Lain bae warga pangeusi eta lembur malah warga ti lembur anu sejen oge pada daratang kitu deui para odangan. Kituna teh lantaran memang pada hayang lalajo hiburan mangrupa kasenian. Si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung katut Pak Web mah lalajona teh aya di belah wetaneun panggung ngahiji jeung para penonton anu sejena. Sedengkeun di belah kulon panggung ngahiji jeung panonton anu sejena harita aya Ki Donggala jeung Ambarawa anu milu lalajo. Pangna Ambarawa si kulit besi jeung Ki Donggala milu lalajo memang acara teh secara henteu kahaja ngaliwat eta pilemburan dina mangsana rek lumampah nuju ka dusun Panembong. Ambarawa bisa geusna rubuh eleh jajaten ku Sirawing anu harita ngakukeun ngaran si Keling langsung indit ka Banjarulung. Kadatanganana memang geus didaguan ku Ki Donggala. Saterusna Ambarawa si kulit besi jeung Ki Donggala menang parentah ti Ki Buyut Ireng pikeun nyulik Anikanti pamajikanna si Jari Sakti anu bakal dijadikeun sandra ku manehna. Nyaeta pikeun mancing kedatangan si Jari Sakti ka Banjarulung. Boh si Jari Sakti kitu deui si Banteng Ulung, kitu deui Ki Donggala memang henteu ngeuh. Mun masing-masing aya di tempat anu sarua milu lalajo kana lumangsungna eta acara. Ngan misah tempatna gitu.
Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung katut Pak Web mah di belah wetaneun panggung. Ari Ki Donggala jeung Ambarawa si kulit besi aya di belah kuloneun panggung. Sedengkeun panggung harita nying hareup ka belah kaler. Waktu panata acara naik ka luhur panggung, harita si Banteng Wulung mah terus nyarita. Wah, geus si Muding deui bae manata ngacarana gilingan Kang Jangri. Geng lo eta si Suluding payung oge eta si Muding jadi manata ngacarana. Waktu narungka ngawing-ngawing jeung si Ngeling di muncak pangsit panglahan si Muding menata acarana. Ngayeuna si Muding deui tengah tri anteng mah manata ngacara ngawasi Muding bisa Kang Pangke ngejeung pangyu padahal pingkas sabeureun pisan kunaon Kang Jangri. Ya teu kunaon teh eta mah geus milikna we meureunna. Manehna kudu payu jadi penata acarana, jadi naon teh jadi penata acara gitu teh. Malah ku pika sabeureunana eta beunang anu jadi resepna ulah lajo teh. Oh, Kang Jangri mah ngosok ngane-ngane wae mangunya jeung lemah jadi resepeun ka kana naon teh kana pika sabeureun si eta si Nguding. Jeung lemah liuran anu kitu mah Kang Jangri. Baik geus teh kudu ngamasalahkeun penata acarana tuh teh. Udah geus milikna we meureunna. Apaan tujuan urang mah? Lalajo lelek nguruskeun penata acara. Terus mun geus selesai acarana urang nepungan ka Nyimas sawendah. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musirkeun perhatianana kana lumangsungna acara. Pak Web ngaret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Geningan den anteng matos apa kaita penata acara uling suring teh den. Mun muguh we menggeus minengan saksian si Nguding jadi menata acarana Pak Web. Tengah tadi nganteng oge menacara ngawasi Nguding bengsa payung itu. Pokoknya setiap aya acara anu gedean teh gitunya pasti we si Nguding deui gitu. Kapan kita si berwet yang lagi. Padahal lamunan ngeus ngomongan teh mantar kesel. Buki pisan ngomong nanti yang tiga sebelah ni nya ngaslina bener Kang Jangri nya. Alah masalah masalahkeun wae si Mang Uding anu jadi penata acara teh. Bari oke urang mah apa ngasaukur samet lalajo teh. Tuh penata acara geus diantara teh. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung katut Pak Web ngusirkeun perhatianana kalebah panggung Mang Uding salaku penata acara harita anu ngamimitian diantara. Eta tukang son, pangisi bade udut tadi sabungkus, oge raginang sakeuleun. Mohon diperhatikan yang disukai oleh saya sebagai penata acara yang menjadi primadonanya di ini acara. Mohon diperhatikan bahasa ribarnya ya. Tes. Oke, terima kasih. Ya, cukup. Dah tadi kumaha, Mang. PRW, di kumaha ya bawa penata acara, abdi ge jadi kumaha tetep. Posisi tadi ya mah misalnya ge. Oh, ya. Tos. Kalau kepala mas gitu nya. Tes. Harap tenang penonton. Harap tenang. Tes. Iya acara baris dibuka. Kuenya itu ulah recok, ulah ribut. Oke, harus konsen. Apalagi ini penata acara unggulan yang sudah kakoncara baik di dunia maupun di akhirat. Setiap ada event besar seperti ini, saya Uding Suling sebagai MC-nya. Untuk itu, kasihan kepada panitia yang sudah membayar saya, yang sudah dulu nyawa, apa itu pengen di penata acara saya Uding Suling. Jadi mohon ulah ribut, ulah bikin ke kamar mandi konsentrasi ke panggung ya supaya
sudah membuka acara ini. Tes. Barwargi kadang warga para penonton anu ngadongdon langkung ti payu leuwih ti heula. Sim kuring ngawarokeun heula salaku pada acara anu kaceluk ka kandang ka koncara ka jana pria. Kasor ka mana-mana anu katelama sim kuring teh uding suruding jaya permana raksa buana panca tengah tara ka mana-mana oge kalamandi. Tapi anu biasa nyebut mah cukup Mang Uding we lah. Mang Uding si ganteng kalem si cocot seos. Para wargi samana acara hiburan di kawitan pergi kauninga ku para wargi anu pergi ku sim kuring mancen salaku pada acara dina acara wae kalebet acara pemakaman pengitunya sedang acara tahlilan sim kuring siap. Angkat biasa meuli wadela ka panggeul panggung dina waktu sim kuring tos henteu dina luar panggung. Jadi nyeurehan ka sim kuring mah kedah ti angalna keneh. Marihan mah kanggo sasi Sawal oge mohon 3 tahun kapengker tos ngabarek kitu teh. Oge mohon eta pergi kauningan ka para wargi DP-na kedah tos 60% kitu nya. Atuh panggih teh bari sareng ngaborong anak-anak panggung mangga di kambing sim kuring mah. Kedah ti angalna pisan kitu wargi nya. Padat setiap acara kita boleh setiap saat boleh aya acara. Kamu ti kidul ngaburudung, nu ti kaler ngajejer, nu ti kulon ngadongdon, nu ti wetan oge daratan. Dula lajo mimiti ting galero ka si penata acara. Oi, suling, goblok. Penata acara gebek. Montong latih ngocoblak saja goblok. Wah, si Suding mah anger geus babat teh. Banyak wae kulit tengok ku jubleg mah. Ding. Kada ai. Aing teh ninggalkeun pamajikan keur ka juru teh. Lu balik bala cacara teh geladak teh. Teh mah geus 2 kali lalajo si Mang Uding jadi penata acara teh. Nyaan anger keneh we. Bet bisa ngeceblek. Jeung anger we nawarkeun maneh. Dasar si gejur ka si penata acara si kupleuk teh. Siabah deui lain di bejaan atuh kami mah sarwenda. Ulah make si Suding suruding gitu penata acarana. Waduh, ngomong gede ya. Allah kadang ngadupan deket ka imaran sarwenda. Tapi tabungan barang pagi gak langsung kasih mah bisa ngomong. Tinggali wajah yang cantik dan pengawakan yang sempurna meriwayatkan gak jadi lalocotan atuh baju dipakai kunjungan sarwena